dia jurus kejadian tulukku maka kita baca jurus 5 hendak kieu jurus eta 1 2 3 4 itu 5 tapi lamun dipakai kurang aya gunana contoh misalkan dicekal ke lamun diseret gunung bodong ya asup teboga usik kurang dicekal kieu didorong pasti bakal mundur contoh cara tuh dorong ya tapi kumaha cek jurus 5 oh benar gitu dorong tuh nya itu bisa cuma jurus 5 dorong jurus 5 teh gitu oh sekolah dorong tuh itu berat bawa darah sorangan dia dari dorong dak ke tenaga tuh gitu oh tak lama kita apa bakal itu dia maksa dia kapal jadi kapal didorong iya dicakal iya didorong iya lamun teu nyaho jurus bakal ada yang dekat itu tapi cek jurus 5 di mana akal karsa tanagan gelir gerak tuh kena kulikeun dari potongkeun teh eta kalau ieu dorong nya tuh malik tuh ieu ieu teh ya lamun ditempel bakal leuwih silaka tempel ieu mau dicekal mau dipanggil halu ieu gitu oh dorong truk potongna potongna leuwih oh tak cicing cekal ieu tempel itu tar pageukeun liwatkeun gesekkeun ras tuh nilok we ka dieu ngirina dia potong loba gitu saya pikir itu apa yang kau loba gerakan gitu kan dia dimantau di tengah dorong bacur itu nggak bisa nyeri itu gitu eta tempel langsung kedua lu bisa belah itu jurus 5 gitu.